Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, naraskeun kana hanja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati sadisati wal ishrina yarfa'ullahu lahu thawabahu arba'ina aman. Lan ing dalem wengian kang kaping 26 iku ngangkat sapa Allah taala kadue si wong ing ganjaran si wong ing 40 tahun. Jadi dina tarawih anu ka 20 genep ganjaran teh nyaeta Allah bakal ngangkat kana ganjarana si jalma anu taraweh dina peutingan anu ka 20 genep 40 tahunan bebiangnya. Urang taraweh sapeuting eta jadi ibadah ditulisna ibadah 40 tahun. Wa bil lailati sabiati wal ishrina jaza yaumal qiyamah ala suratikal barqil khatib. Lan ing dalem wengian kang kaping 27 iku liwat si wong ing dalem dina kiamat ing atase luhur jembatan siratal mustaqim iku kaya kilat kang nyamber. Jadi dina tarawih peutingan anu ka 27 eta si jalma bakal lewat dina jembatan siratal mustaqim anu ipisna siga buuk di belah 7 anu seukeutna alabatan pedang batur mah hese lewat kadinya anu saberata 1000 tahun turun 1000 tahun naik terus 1000 tahun deui datar batur mah hese nya anu marangsod aya anu gempang suku anu engklek. Ieu mah nu salat tarawih dina peutingan anu ka 27 eta lewat langsung beres be langsung aya di beh ditu. Untung tage ngan syaratna ulah dileungitkeun deui ku pagawean dosa. Urang mah kapan geus nyieun urang pahala nya ditutupan deui ku dosa urang. Tang lumayan bae ulah sampai kana dosa urang berat teuing sehingga kahadeana hampang atung kenapan anu gorengna berat atuh geus kapanan eleh anu hadena. Wa bil lailati saminati wal ishrina yarfa'u alfa darajatin fil jannah. Lan ing dalem wengian kang kaping 28 iku ngangkat Allah taala kadue si wong ing 1000 derajat ing dalam surga. Dina peutingan anu ka 28 mah eta bakal ngangkat darajatnya, bakal ngangkat Allah karena darajatna si jalma eta 1000 derajat di surga. Biang jasa diangkat darajatna. Terus wabil lailati tasati wal ishrina tahu sawaba alfi hajjatin makbulatin. Lan ing dalem wengian kang kaping 29 ngawehakeun ing si wong sapa taala ing ganjarane 1000 haji kang den tarima. Anu ka 29 mah ganjarana teh Allah bakal mere ka si eta jalma naon ganjarana nyaeta ganjarana teh 1000 haji anu ditarima. Urang mah sakali ge hese boga haji. Ieu mah malam ka 29 urang ganjarana teh nyaeta 1000 biang 1000 nya urang teh sakali bae ge hese nya. Terus wabil lailati salasina yaqulullahu ya abdi kul min simaril jannah waqtasil mimma isal sabil washrab minal kausari ana rabbuka wa anta abdi. Jang dina peutingan anu ka 30 mah bakal ngadau Allah taala ka jalma anu salat tarawih dina peutingan anu ka 30 sampai ka beres gaya nu petol teh nu bolong. Cek Allah
Ya abdi, he hamba kaula, he hamba kami, kul geramangan anjeun urang dititah darna gerada hareutuh buah-buahan surga. Oh ditah ngadahar buah-buahan surga urang ku Allah. Wang tasil mimma isal sabil tu jeung geraman di make cai tina cai salsabil tu isal sabilnya anu wangi anu bersih kacidak. Washrab minal kausari itu jeung gerang nginum anjeun tina talaga kausar anu rasana macem-macem nya urang hayang rasa naon aya ta aya di dinya. Terus cek Allah ana rabbuka wa anta abdi kami pangeran anjeun jeung ari anjeun eta hamba kula jeung Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu hese ge urang diaku hamba ku Allah. Ari ngaku-ngaku mah gampang kan. Saya hamba Allah, saya hamba Allah. Tapi kan diterima tuh Allah. Tapi lamun cek Allah, kamu adalah hamba saya, berarti otomatisnya Allah anu nganggap hamba ka urang. Kan lobana mah urang anu hayang, batur teu hayang. Pakeukeuh teh ya, urang keukeuh hayang, batur keukeuh teu hayang. Jika kitu. Ieu mah Allah anu ngaku nya bahwa urang teh hamba Allah. Maka insya Allah urang bakal menang keberkahan jeung di yaumul kiamah urang asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Tah ganjaran salat tarawih anu kahiji sampai ka sabulaneun sampai ka 30 atau 29 ieu teh ganjaran anu gede jasa lamun kira-kira teu digorengan deui ku urang teu dileungitkeun deui ku urang ku pagawean dosa. Contohna ieu tarawih urang full beratna contohna 30 kilo nya urang ngagawe dosana ti keur ieu sampai kuari 40 kilo atuh berat keneh dosa pan sarobae ari eta mah urangnya gawe dosana 30 nya salat tarawih 30 kilo contohna gawe dosa 30 kilo atuh kapanan imbang lumayan coba untuk salat tarawih nya dasar dosa 30 kilo tarawihna contohna kan boga 10 kilo contohna waktu kanan kagorengan anu berat wah ditimbang kan kayak ambil mizan ditimbangna anu hade contoh anu goreng lamun kira-kira anu goreng anu meunang nu berat asup kana neraka tahu kituna ieu ganjaran tak anu sakitu pohara gedena mudah-mudahan bisa ngimbangan komode bisa ngaleuwihan kana pagawean urang anu goreng pagawean dosa urang ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan manfaatna wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.